Karitan seorang manusia andui tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumah ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa sadayana dimana bae ayana wilujeng batepang dangudenya sareng Aki di acara dongeng Sunda anu dipancarluaskeun ti kanal YouTube Manco Mania, tempat para manco warsalam dunya ngadepong manconya ngadangukeun pedaran dongeng-dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca nu katunda lampahan Mang Kosim Pak RT nya oge urang-urang lembur sugih mukti. Dina jejer carios Ndog Wadal anu ayeuna nincak bagian ke-23. Ieu dongeng rekaan Aki nyelira dipedar oge ku Aki. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu. Pangbeberahkan amanah oge sasieun sabeunjeureuna aya hikmah anu tiasa dicanak ku urang sadaya. Sadajan Aki medar dongeng mangga ulah asa-asa kangge nu teu acan subscribe anu nembean manco di subscribe heula nya, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Parah samakna sor bajigur sareng sepancauna mangga kaparayun sadayana prung Wah wajong bahijeungna ka dieu ceuk Bah Gawok bari ngagupayan Kajang Suma anu kabagean tugas nyakalan si Jeliteng domba hideungna Juragan Kosim. Jang Suma tu gancang nyampeurkeun bari nungtun domba. Cara tadi domba teh dipencit, getihna dikocorkeun ka walungan tuluy dombana dialungkeun ka tengah walungan. Domba langsung bae aya nu nyangap disamar ku buaya hideung kawasna bae memang geus didagoan. Teu lila buaya hideung teh mucung hul deui bari katempo nyered hiji jalma. Awak eta jalma teh buligir teu make nanaon. Eta awak jalma teh didorong disurung ka tungtung ku tungtung sungut buaya ka sisi walungan. Ngong kadenge ku Bah Gawok sorangan. Sorana bajul ireng cumarita. Eta layona si kemet dea. Anjeun geus nadunan kana syarat ti kaula. Jadi kaula masrahkeun eta layon ka anjeun, Gawok. Atuh nuhun bangarsa, tos kersa masihkeun ieu layon. Walon Bah Gawok.
Wahaya hideung ngarelep lalaunan telem ka jero cai tuluy teu katempo deui jirimna. Cai ngadadak tenang deui. Angin leler anu kur ngahiliwir laun ngan bae langit mah masih katempo angkeup. Dados mangke media teh geninggan cek Pak RT anu harita gancang ngilikan layon anu ngambang di sisi walungan pisan. Aduh, dadah teuing med tapi karek pegat kitu beuheung teh. Juragan Barkah ngabalieur teu tega nempokayan layon badegana. Anu tatu ngewag meh pegat di bagian beuheungna. Layon mangkemed teh tatu dina beuheungna awakna mah bersih ngan bae katempo geus rada bareuh. Malum bae Gusti Lupoe meureun leungitna oge. Atuh warga lembur bebarengan gotong royong mawa layona mangkemed dibawa kana tandu anu nangyeun tina awi tuluy dibawa ka lembur. Maksudna mah pikeun dipulasara sakumaha mistina. Kocapkeun peutingna bada isya sareng sena layon mangkemed dikurebkeun. Juragan Barkah teh ngayakeun tahlilan di imahna. Da puguh mangkemed mah teu boga dulur, teu boga pamajikan. Cicingna ge salila ieu teh di Juragan Barkah. Nya Juragan Barkah nu boga kawajiban pikeun tahlilan. Warga lembur ka supaya RT jeung Jang Suma kabeh milu hadir, bah gawok oge can mulang. Rancanana mah bah gawok teh bakal mulang isukanana. Rengse tahlilan Pak RT, Juragan Barkah jeung Jang Suma sarta bah gawok kariung di patengahan imah. Warga nu sejenna mah geus balubar marulang ka imahna sewang-sewangan, sedengkeun pamajikan Juragan Barsa Hamburum sih jeung anakna Neng Arum geus ngaringkeb di kamarna. Wah, kami nganuhunkeun pisan ieu teh kana sadaya bantosan ti Abah. Dugi ka layonna mangkemed teh tiasa kapendak deui. Pak RT nganuhunkeun ka bah gawok. Geus jadi kawajiban papada urangna, papada manusia Jang RT. Dina hirup kumbuh di alam dunia ieu urang teh kudu atawa wajib silih tulungan. Walon bah gawok. Terus terang bae kuring mah teh boga kacurigaan. Namun di lembur urang teh aya anu teu beres. Cek Juragan Barkah sanggeus nyeruput heula cikopina. Maksud Gan Barkah teh kumaha naon anu teu beres teh Gan? Pak RT neuteup ka Juragan Barkah bari tarangna rada keruung. Iya Pak RT. Akhir-akhir ieu kuring teh curiga aya nu aneh di lembur urang. Dimimiti lobana kacelakaan. Nyaeta di pengkolan atarawa di tikungan Lebak Seueuh teh. Heudian gede nu sakabeh korbanna teh taya anu salamet. Tapi ka maotna Mang Ukri anu dadakan pisan. Sarta anu panungtung maotna Mang Kemed anu sakitu geuning. Urang kabeh ge nyaho kayaanana. Saumur kuring hirup di lembur sugih mukti. Aisana can pernah ngalaman kejadian anu aneh kawas taun ayeuna. Sok we di pikiran Pak RT. Pengkolan Lebak Seueuh tiba heula mula ge kayanana biasa bae, aman. Teu pernah aya kejadian kecelakaan maut tepi ka korbanna maut. Nya aya tage anu cilaka mah
bari jeung teremen ge paling ge aya mobil anu tekor asup ka kamalir sabelah heubana, tapi da wajar teu nepi aya korban jiwa. Tapi abanan sadaun ieu mah maniremen pisan meh unggal bulan aya bae anu cilaka di bengkolan Lebak Seureum bari jeung kabeh korban teh maot aya anu salamet hiji-hiji acan. Tuluy kejadian maotna Mang Ukri. Ceuk kuring mah aneh, sabab Mang Ukri teu pupuguh maot bari jeung teu puguh sababna. Kepanggihan Kujang Suma di pakarangan imahna geus jadi layon. Bari ceuk pamajikanna mah keur pentingna teh sare bareng di kamarna. Sadedeng rasa gering atawa keur boga kasakit. PRT unggut-unggutan tuluy nyarita. Kuring ge rada curiga sabenerna mah hate lidik mah lamun di lembur urang aya anu teu beres kan. Tapi ngeunaan Mang Ukri bisa jadi. Mang Ukri teh dipergasa ku rampok atawa maling anu kapargo pisan asup ka imahna. Sabab harita ceuk Jang Suma. Sawaktu kapanggih Mang Ukri teh nyoren bedog sagala. Tapi ukur sarangkana ada bedog nama cenah kapanggih ngagoler sababaraha meter ti layonna Mang Ukri. Lain kitu Jang Suma. Laras PRT kitu pisan, abdi mendakan layon Mang Ukri nyoren bedog dina cangkengna teh mung bae kantun sarangkana hungkul. Bedogna mangagoler aya kana 5 meterna mati layonna, walon Jang Suma. Tapi lamun bener Mang Ukri tiwas dipergasa ku rampok atawa ku maling anu kapargo asup ka imahna. Kunaon layonna bersih, teu cecel-bocel, teu aya tatu, oge teu aya tapak panyiksa atawa teunggelan. Misalna bae barareuh atawa geuneuk saeutik mah lecet kitu. Tapak diteunggel. PRT jeung Jang Suma ngahulang. Ya bener kan. Kuring harita milu ngamandian layonna Mang Ukri. Awakna bersih, eueuh tatu atawa cida. Aya tapak teunggelan saeutik ge. Ceuk PRT nganyakeun kana pamanggihna Juragan Barkah. Artina dina peding ngatawan si Janari harita Mang Ukri teh teu tarung ngalawan manusia atawa tarung lain ngalawan bangsa manusia. Lamun seuk ngalawan manusia urang sakabeh hafal. Lamun Mang Ukri teh ahli kana main po, manehna jadi kepala keamanan di lembur ku sabab ilmu silatna anu hebat. Mang Ukri moal babari pikeun dirubuhkeunana. Sahendeuna lamun kadesek ge Mang Ukri teh jalma pinter, bakal nyorowok mere tanggara atawa minta tulung ka tatangga anu deukeut ka asup ka Jang Suma anu imahna aya di peuntaseun Mang Ukri. Jang, penting harita sawaktu isukna ujang teh manggihan layon Mang Ukri nah Jang Suma ngadenge. Aya kaributan atawa aya hal anu nyurigakeun, PRT tumanya ka Jang Suma. Jang Suma ngahulang. Awas nu nginget-nginget kejadian penting harita. Teu lila Jang Suma teh gogodeg bari ngawalon. Abdi harita sempet lilir wanci Janari teh, tapi asana teu aya kajantenan naon. Teu kadangu Mang Ukri ngagorowok anu nepi aya nu hut-het ribut kitu. Kawas jalma anu tarung. Mung bae abdi teh ngadangu anjing babaung teu riren-riren harita teh PRT.
Sata sora manuk Korea kanu ngelak bae dina suhunan. Pokona mah wengi harita teh karaosna mani geuman pisan. Pak RT unggut-unggutan ngadenge keterangan Jang Suma. Oh, ya jelas lamun penting harita aya bangsa goib atawa siluman anu ngadatangan ka Mang Ukri Pak RT. Mang Ukri teh disebakeun lah atawa aya anu ngawadalkeun. Ceuk Juragan Barkah. Heula Juragan ulah masikeun heula kitu. Urang kudu naliti heula sangkan urang boga bukti anu jelas. Pede, pernah ngadenge ngeunaan beja lamun tiap aya kejadian kecelakaan di pengkolan Lebak Seureum? Sok aya cenah anu manggihan cangkang naog anu galade atawa baradag kawas naog soang? Nya, kuring ngadenge eta beja teh di polisi desa anu milu mariksa kecelakaan di Lebak Seureum. Emangna naon hubunganana cangkang naog jeung mautna Mang Ukri? Aya Pak RT, sabab ceuk pamajikanana jenat Mang Ukri. Manehna manggihan kulit nog soang di hareupeun pantot tukang imahna. Sanggeusna Mang Ukri kapanggih layona ku Jang Suma. Hartina aya jurig atawa siluman anu sarua anu diutus ku jalma anu sarua oge pikeun nyiaran wadal di pengkolan Lebak Seureum jeung imahna Mang Ukri. Eta nog teh pasti nog wadal. Paroman nu gunem catur mimiti ka tempo regeng. Pak RT silih reret jeung Jang Suma katut Juragan Barkah. Asup bakal oge gan. Tapi nah aya kitu wadal anu diciriana ku nog soang kawas kitu. Asana biasana mah lamun aya jalma anu munjung atawa anu muja ka siluman, nyiaran wadalna teh ku cara mere duit atawa hadiah ka jalma-jalma anu rek diwadalkeunana. Lain ku nog soang. Sakadapan simpet aya nu nyarita, tapi harita kadenge bah gawok ngagerendang. Aya jalma anu muhit ka siluman ngagunakeun endog minangka nyanjaan atawa ngahaja neangan wadal pikeun ngadatangkeun kakayaan ke dirina. Aya bah, cik kumaha eta teh? Pak RT penasaran panonna neuteup ka arah bah gawok. Samemeh cumarita bah gawok ngawurungkeun heula udud bako lintingna saterusna nyeseup ududna mani telebna keur bangun anu nikmat kacida. Serbung haseup bodas nyerebung kaluar tina liang irungna bah gawok kawas kebul atawa haseup kareta api. Biasana anu ngagunakeun endog wadal pikeun nyeangan korban teh jalma anu muja atawa muhit ka siluman oray atawa siluman buaya. Siluman buaya? Juragan Barkah ngarenjag tarangna kerung kitu oge Pak RT jeung Suma. Malah mah bulu pundukna Jang Suma mah muringkak mani cara rengkat. Kadenge bah gawok cumarita deui. Jalma anu muhit ka siluman oray atawa siluman buaya. Biasana manehna teh kawin jeung eta siluman alias jadi budak pamuas nafsu birahina sakadang siluman. Sanggeusna ngalakukeun hubungan salaki jeung pamajikan alias saresa gebrug. Biasana eta siluman langsung ngaluarkeun endog hasil hubunganana. Tah, eta endog anu bakal jadi endog wadal teh. Eta endog teh kudu disimpan di tempat liliwaceun jalma loba
atawa kendaraan sangkan tujuan nama kadufak katabrak atawa oge aya anu nyokot tuluy diampihan. Sing saha anu nabrak ngadufak atawa ngampihan eta endog nya manehnya anu bakal jadi wadal pikeun ditukeran jeung kakayaan. Macakna lamun manggih endog dijajalanin atawa di mana bae oge ulah oma ulah dicokot atawa dibawa mulang. Lamun sia urang naik kendaraan oge ulah poho babacaan sarta ingat ka Gusti Nu Maha Suci. Boa Juragan Barkah tekebat nyaritana. Boa naon gan? Tanya Pak RT. Boa mangkewe doge maot kulantaran aya patula patalina jeung jalma nu munjung ka siluman buhaya Pak RT. Ya bisa oge kawas kitu cek Bah Gawok. Sawab jelas anu ngawasa kana layonna jang kemet geningan siluman buhaya hideung. Anu ngaku ngaran Bajul Ireng manehnya nyebutkeun lamun jang kemet boga kasalahan gede kanu jadi ratuna. Siga Mang Kemet sempat nganyahokeun lamun aya jalma anu muja ka siluman buhaya di lembur urang. Kusabab eta manehna dikorbankeun jadi wadal siluman buhaya. Cek Juragan Barkah. Rada-rada kaharti ayeuna mah kan, tapi lamun bener aya jalma anu muhit ka siluman di lembur urang. Kira-kirana saha jalmana? Kuring teu apal Pak RT saha-saha nama. Tapi nu jelas titenan bae kakayaanana. Saha sakirana jalma anu ngadadak jadi beunghar malah beunghar pisan di lembur urang dina waktu sataun ieu. Kabehan ngahulang teu lila paroman beungeut Pak RT jeung Jang Suma katempo reuas. Pak RT silih reret jeung Jang Suma. Raya deui anu ngaronjat pisan kakayaanana dina waktu sataun ieu mah. Ukur Juragan Kosim dunungana Jang Suma. Cek Pak RT tuluy ngabagi reret ka Juragan Barkah. Eta pisan pamoalan jalma anu tadina kadungsang-dungsang masyarakat malarat hese dahar samodaya si Kosim. Adadak jadi jalma jagut bang beharna di lembur urang. Bari kakayaanana teu puguh hasalna. Mun kitu ngadadak menang warisan atawa manggih harta karun atawa menang togel kakara kuring percaya manehna beunghar ngadadak ku jalan anu normal. Ieu mah panjol cilegedeg bae loba duit tapi kasagala bisa dibeli. Bari teu ngamimitian ngarintis heula usaha ti leutik, apal-apal jadi bos bandar sayuran nyaingan ka kuring. Eta teh aneh kacida ceuk kuring mah. Tapi kan Juragan Kosim teh dimodalan ku rencangna anu janten bos sayuran di Bandung. Namina teh Bos Suhandi pami telepat mah. Cek Jang Suma. Jang Suma, kuring de puluhan tahun usaha dina sayuran jeung palawija. Sakabeh bos sayuran nu aya di Bandung kuring wawuh. Eueuh anu ngaranna Bos Suhandi teh. Kuring geus tumanya ka sakabeh kenalan kuring anu aya di Bandung. Eta mah ukur alasan si Kosim bae. Usaha na bae oge aneh cek kuring mah. Jalma usaha tapi na ngajual rugi. Si Kosim meuli bondeng 1 kilo 5 perak tapi dijualna ngan ukur 3 perak rupiah pan aneh. Meuli sosin 10 perak dijualna 5 perak eta teh pan aneh. Di mana nyokot batina? Can katambahan ongkos kuli jeung sajabana. Lamun usaha gawas kitu,
sabulan ge asana bakal bangkrut. Tapi ieu mah kalahkah tambah beunghar pan aneh ka cida. Kade Jang Suma hati-hati ah. Apanan Jang Suma teh digawe ka si Kosim. Bisi bae ka hareupna Jang Suma kagiliran pikeun diwadalkeun. Aduh, amit palias bit kasabrang ka Palembang. Bulu punuk Jang Suma beki ngawid-wid. Dina kayan gitu ngadadak dihareup imah aya nu datang. Aduh kabeh ngarenjag reuwas tuluy melong ka jalma nu anyar datang nu harita nangtung dihareupeun panto anu molongo. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Masih aya anu ngariung. Adah lumayan nya. Punten wengi-wengi ye ngiderna ibi teh. Ieu nyanak aug ye lumayan masih seueur. Sok atuh jararajan ye Pak RT Jang Suma gan. Oge aki ye. Amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi matos kaceluk kawun awun kawentan kajana pria pokona mah pang raosna tah ieu kuku rawul surab jagong sok raos gurih geura ieu Pak RT mangga supados ngawangkongna raoseun bari ngalimed ieu mah tah awug sareng kuku rawu. Pohara pamirsa. Si oreng nu norojol teh Bisarwiti. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu lalampahana Pak RT Saparakanca. Dina lalakon ndog wadal bagian ke-23 cag urang teundeun di haneulem sieum gesan sampureun urang tunda di hanjuang siang keusana laeun. Sadajana ki amit mungkur bade sakolebat ngabsen heula nu tos lebet di bagian anu ka-22 kamari. Aya Dea Abdil soreang teanya atur nuhun Kang Teh Wulan Permata Sari ti Purwakarta. Ayu Janda Smart atur nuhun hadirna. Amin atur nuhun pidona aya Duda Keren oge. Hadir Kang Nuryamin. Alhamdulillah kidagana tos damang alhamdulillah Kang. Berkat piduati sadayananya Kang Sepudin Sepul oge nya. Tester Adelaide oge ka teh Etin Sophia teh nya anu ti Kuningan. Kang Agus Baturohman ti Cikande, Teh Marlina ti Sumedang Cimalaka, Kang Rasim Haji Makna anu di Palihan Sumedang, Kang Tajudin Pijit sami ti Sumedang nya. Terus aya Teh Ati ti Karawang oge Teteh Nuraini Silvina Dewi dan Pasar Bali Teteh Nina Marlina oge nya. Amin hatur nuhun pidoana. Teteh Siti Rohma oge hatur nuhun di Bandungna. Teh Mariati aja ti Cicadas, Ibu Mariati nya. Hatur nuhun Bang Rojongna amin. Bagus Setiawan di Jatihandap hatur nuhun. Sauna gaduh mbe hideung sajodo. 2 jodoh cenah. Si Abah di Jatihandap cenah. Pak RT ka dieu we haratis cenah deuh. Amin hatur nuhun pidoana Bah. Kang Amin Aminuddin oge Natasha Mutiara Ciledug. Cirebon nya. Kang Hen di MS 13 Cibiru, Teteh Anita Parel ti Karawangna, Teh Enda Jenny oge hatur nuhun, Kang Ade Soekarna ti Cicadas nya hatur nuhun, Mas Bro oge nya amin. Kang Andri ti Palihan Bogor hatur nuhun amin. Kang Setia Budi ti Tasikmalaya Jawara Ngobdud ya. Teh Yulinda Belia oge sami nya hatur nuhun. Kang Etobli ti Pasuruan hatur nuhun, Kang Prabu Arjuna ti Banjarna oge hatur nuhun pisan hadirna, Abdul Rohim oge nya. Amin.
Kang Agus Sumantri ti Garut, Ruhyat Afidin oge hatur nuhun. Telinda Imut, Kang Agus Sopyan ti Ciwidey anu selalu hadir. Kang Asep Suherman ti Bekasi hatur nuhun didoana nya. Teh Suliani di Cianjur, Kang Wawan Setiawan di UEA nya Uni Emirat Arab, Teh Intan Ramadhani oge Teteh Tami Malihah di Palihan Ciamis, Kang Dede Sulaiman oge aya Azora hatur nuhun. Sadayana parantos ngadedel doa kangge Aki hatur nuhun.